namun kurang sok ngadongengkeun di Mesir baheula aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat nini geus teu boga salaki anak geus eueuh incu geus eueuh cak jan aku kabita amat datangnya na ka panitia tia ulama kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang naon ieu paku hiji paku hiji ieu cek yang geus pitadan di dinya teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun hai guys abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang teh tak guys alhamdulillah balik tapi eta paku embu paedahna gede jasa aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun di harapan masjid baheula makan gitu tolol ka masjid sih makan najis nah ya sorban bau hapeuk tempelkeun di dieu aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu kasimpulanna mah sini nini maot impilah ku seorang waliullah kiamat begitu kiamat langsung timbang amal langsung ka neraka ini begitu diintrogasi Masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu kene, bahkan kasalaki kurang pati adab. Iya mah geus eueuh deui keputusan. Nini kudu ka neraka. Sadar nini ge, aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Geus begitu ka neraka, set paku bleng. Malaikat, saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu, depan pintu masjid. Ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentak di situ. Saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan. Tidak bisa. Seret deui ku malaikat ka ditu kana pintu nu hiji deui paku pindah ka dieu bleh malaikat geus puyeng pindah ka ditu 7 lawang paku aya bae bebeja ka Gusti ieu sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kahalangan bae ku paku cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas balangkeun ka sorga habak balangkeun ku malaikat nih lah geus di dieu ge jang naon balangkeun ka sorga wah blakna geus kieu we jadi panitia can datang nya geus datang saleutik paku bae mangpaatna pohara atuh komo nu lain-lain masyaallah karim